Ieu kopi teh ibarat hirup hidup, sedangkan eta cangkir pagaweanana, pangabogana, kabeungharanana, jabatanana, posisina di masyarakat ayeuna. Jeung eta bentuk cangkir saeutik oge henteu matak ngarubah kana kualitas kopi. Kade ulah kusabab sibuk milih cangkir anu mahal, urang teu bisa ngajaga kana kopina. Padahal kualitas kopi ieu anu kudu jadi fokus urang, sehingga urang bisa ngarasakeun nikmatna eta kopi. Fokuskeun kana kualitas diri, lempeng, bener, anger, singer, jujur, akur, sumanget dina ibadah, sumanget dina gawe, bari hati anu ikhlas karena Allah. Maka naon wae pagawean anjeun, sakumaha wae pangaboga anjeun, jeung kumaha wae posisi anjeun ayeuna, arek gedena arek leutikna, maka anjeun bakal bisa ngarasakeun nikmatna hirup pinuh kabagjaan.